lanjut anjeun anu ngaran Bima sampun masing pati nebak kaning perlaya kuleungeun kaula hah ayeuna geus jadi arca ngerti tutur kene aing aya eta udang wa udang dul pamilis kurang ajar murukan teh mo acara ke urang betan tukang leletak teh ieu gini udang sia sukan lain urang ngomong ampun Kakang Semar ampun paman kunting bagja nu taya papadana kaula wayana sampean parantos tiasa nyaosan pangangkir kula paman kapayun linggihna oge Kang Rayi Jara Sabda alah nampi rebu nuhun laksa ketika bingahan pun mangkana naon rupika pembagai kalayan nyewun katampi asemah pangabakti mangka kunyuk anak king anak Prabu kalih nanti eta pilih kiranga tata kiranga titik duduga priyoga cologo kesarangan saja bilang ma'alum anu disuhunekeun katilu perkawisna purwa panjenengan anak king anak Prabu ngangkir linggih pun emang dina waktu ayeuna tansah diajeng-ajeng aya naon mangga antos paman Kang Rayi Jara Sabda anu neme di istrenan jadi senopati kapayun Mas Putra Gusti nampiri bunuh laksa ketika bingahan kana pihak membagi kalayan unjuk sumangga ngahaturkeun sumasungkem konyuk panjaringan Sri Paduka ditampi nuhun pujastuti sampean Kang Rayi wahunyu kasepuhan patih negara nuhun gentem sorana ibu budak teh wah simaan budak teh kalihna ti eta tansah diajeng-ajeng aya pikir saeunaon prodampa Gusti kersah nimala tansah diajeng-ajeng mangga atuh naon ieu paman purwa dihaturanan linggih saperkawis kaula teh sono laras kadua nati eta kaula teh kengeng kareuwas paman reuwas naon anak king paingan ulang dentul wae beja tidu menang dipersaya yen netelakeun geuning Pandawa sakumaha anu parantos diuningakeun ku wala dia bala tamtama oge ku Kang Raka Dipatikarna Eyang Bisma kasepuhan Resi Durna yen Pandawa teh nyamurna teh di negara Wirata kalayan masih kene hirup 12 tahun negara Astina di negara Wirata ayeuna sasat parantos tutas nyamurna yakin daek teh daek Pandawa bakal nagih janji mentan negara Amarta anu geus diborohkeun ku manehna kana main dadu ka kaula tuh kumaha cara sareng katang tosanana teu boleh jadi hileud kana hate kaula paman teu boleh jadi bayangan wae tak kuhal sakitu cing tulungan kumaha sapanjang Pandawa masih kene hirup hate kaula moal oleh kieu
keeng asa eueuh pibatureun hirup tiris asa eueuh pikeun pisimuteun hareudang asa eueuh pikeun piki paseunana kudu kumaha pamaladahlah anaki ulah jadi bang baluh kana kolbu ulah dugi ka raja teu damang alatan ngemutan eta Pandawa masih keneh hirup margi bilih aya mamala ka nagara ayeuna mah kapan hidup teh parantos ngistrenan ieu jara sabda anu parantos masihkeun kasangeman toh pati jiwa raga demi kasalamatan astina mangga ayeuna mah garapen teh sae ku anaking anak Prabu bilih teu persanten timbalan cikan kumaha ieu Sang Nalendra teh nuju ngungun ngangluh ku ayana Pandawa masih keneh hirup kalayan tutas tina nyamurna oge ayana teh di nagara Wirata tuh geuning ceng kumaha nuju ngara Sang Nalendra nuju lara tunggara sumuhun laras tunda kasangeman teh kayaknya Sri Paduka Gusti kumaha Kang Rayi bujeng hingga manusia nu aya di alam marcapada tuh geuning paripaosna dalah dewa dalah sang hyang anu aya di sawarga Maniloka ngaganggu katentreman Sang Nalendra kaula sangem pikeun ngabasmina paduka nyaan tanggung jawabna percaya gagal eta mangistrenan teh kula cing persanten paduka cing persanten ujung-ujung jalami regreg pageuh ulah bade ungut kalinuan ulah bade gedakangina sapanjang kaula di persanten sapanjang kaula aya di negara Astina bakal aman tidak gangguan ujung-ujung jalmi uka-uka datang dari bujeng hingga jalma manusia anu aya di alam dunya uka-uka kolor ijo sadayana dibasmi ku kaula pilih aya nu ngaganggu maka bilih aya ieu mah bilih aya gentayangan bisa aya pan ieu anu kasebat pemburu hantu king persanten di barangan tanggung jawab bujeng hingga manusia hantu diburu ku kaula burukan cing persanten tobat nuhun atuh Kang Rayi lir pendra iya ge barang nuju raos impawat sana sapraptanipun Raden Bima iya ge Bima angkat ti nagara Astina dumeh parantos tutas tina nyamur 13 tahun nya tanpa badanten heula sareng para saderekna leres lumampah ngagidig ngajugjug nagara Astina sorak kena halada hana dayo Bagea Bima yuk paman ngagos tenang ulah gila ulah paul ulah lempar gening Bima Bagea Bima geuneun pisan as ha ya ha as tonyok mah si Dora kadung tuh sia jeung saha Bima aing sorangan
kumaha 12 tahun di leuweung jeung 1 tahun nyamur teh betah lumayan dipake latihan we Pakai olahraga we, Bang. dipake latihan naon latihan keur maehan sia lu akan nuntut sia asa calanga pe ngomong teh sia kurajar eladal paman tenang antep urang bebekeun carehamna bae Jika nu heueuh teh hareup. emang na gampang samaihan jelema make jeung rek ngabebekeun careham tu bilik bebekeun bagus sia Waduh. Sudah kelit. Mun urang eling wiwitan tang tumuka malinaan. tuker saning maha kawasa kaburu ku asih ieu Bima luntati wirata nyalira kaya astina nirahangan dika Bima bagea Bima Wah, nuhun oh ieu Bima teh ieu lores atuh Jangkung Agung ini. pantes awakna sanegul kieu ieu Wah, beneran atuh. pembagi hawamu aku terima jeung saha Bima sorangan kumaha dulur-dulur nu sejena salamet aya naon Bima naon aya naon duh paman tenang Ulah gemper kula. ulah gila ku omak tenang anak king ngagos Ulah hariba. Ah, coba gerak pedar bejer beas ulah di dinding kelir genang siloka ulah gerak pedar sacara basna naon Bima nyaritakeun naon wah, eling teu tukar raos. hah tenang 13 tahun anu geus kaliwat janji naon Cik, dina perjanjian teh kumaha harita. janji naon duh wah Nagara Amarta nu diborohkeun ku lanceuk aing kana maen dadu Kageuling. bakal dipasrahkeun deui tapi Pandawa kudu ngaliwatan hukuman 12 tahun Wallah. bener Tahunnya ya malahan ditamahan satahun nyamur ulah kapangi aing sadudulur nyamur teu kapangi janji anjeun bakal dipasrahkeun di Nagara Amarta coba minta supaya buru-buru pikeun pangbalikan Pandawa Amarta balikeun deui ulah kasep ulah omat ulah benang digos tong dibikeun lebar. Ulah. Bima anda apa denge ku anjeun ieu jeung tibatan kaula mikeun Nagara Amarta anu kaula hasil tina main dadu leuwih hade ansur-ansuran kaula wis garam-garam oge da geus ompong ayeuna Lamun mau mah geus eueuh siungan. Yudhistira ratu ngan ukur kari urutna raja ukur kari ngaranna Narpati ukur sesebutan Geus eueuh siungan. dek minta bantuan ka saha dek koalisi jeung saha ngan ukur galatak kulutuk limaan dari tah batur teh kudu diburuhan atuh Duit di mana? kudu diburuhan tong dipasihkeun nger anak king moal bisa dipasrahkeun Nagara Amarta ai janji mah baheula kaula waktu janji teh keur nginum keur mabok coba aya raja mabuk wong edan Pantes Karena janji raja itu mah. coba dek nyieun tindakan naon maneh ayeuna di nagara minta supaya aing jogo jeung si Siudana turun Eta laras
Sejen ulah pipiluan urang okopi kalan pati jeung aing samodarna jeung aing bener lah paman Ki Senopati iya punten Sri Paduka cik Rai tulungan tenang pembunuh bayaran nih bela ilmu bayaran ya. hei sahasya anu geus dilantik kaula salaku Senopati ngaran kaula Jara Sabda Gusti Prabu geus mersayakeun ka kaula lamun nagara Astina aya bancang pakewuh naon bae tah Mau ngamuk ke jabatan teh. bagianana tah ieu banteng Astina dina waktu ayeuna Edan siap nyelak Saya mau ngamuk ke jabatan teh eta. Saya anak kan nonyoknya ada engap ya. bener-bener sia jadi tangan kanan Duryodana coba orang patu tunggalan jeung aing bukan penyakit ramo di luar sia kurang ajar ayo pada pindah ayo maju oke tenang para Kurawa pada disiapkeun hei Citraksa Domaraksa Parto Maro Biru Paksa Daruk Citra Luk Citra Somat Citra Yuda Boma Wikata Jaya Wikata Inge Kula ya. si Bima Kepeng Wakol Buaya Mangap Kula. tanah ludah antari ralaman tinggalaka awak tak marah tak mati jama marah pandang lawan Raden Bima Ya inggih. nyanak gada ti karaton Astina bari lumpat keluar ngarawe gada ayo Doh. lamun bener-bener dek ngepung wakul buaya mangap aing mau ngejat satunya beas ansur lebur papan kari tulis demi nangtungna adil jeung bener ayo ayo maju dang Berlin ayo dang Ari ningalaka Anda apa kurang ajar syah geus eueuh sihungan anu gede hulu oge kurang ajar Wah. Raja Amarta geus eueuh naon-naon Geus simaan. geus eueuh simaan ayo edan syah woi iyo woi ayo mangkata ajak batur ngan suana dong diajak woi woi ayo anak bang megahkan lawan lawan nih dan guyur aja nya ge mawa gada moal sieun aing mah Ah, jalma mah. eueuh turunan ti dituna aing kudu ngejat kudu kitu dah kurang ajar Oba turunan. Oba desen ku gada. sorry euy lieur aduh ayo kepok hei galandangan Doh. jor-jor ka negara Astina sia kurajar Raja kaboga. eueuh kagablek ayeuna mah deuleu bangsat
bener sia jadi jago Astina dek melaan anu salah. Sehingga jeung aing. Bener iya maju saya. Jangan lari mengayap. Lari ngalakan. Laden iya. Woi. Hebat euy. Hebat euy. Rada cukup ya pangarti nama. Ayo. Wallah. Hui. Percaya iglut mah. Percaya. Ari usik mah. Ai soal usik mah. Usiku dan bekanjak. Sok sia. 12 tahun teh itu diajarnya ku. Kuat. Hayangnya. Percaya. Saya ini ku babaturan mah. Ai nyiku mah. Wait. Alah. Top. Cek ya Den. Edan sia. Ayo. Woi. Ayo. Sok deh ku mah. Woi. Musik sia. Mana ning tangan kanan Astina biye. Kasumut mah herder Astina. Mana herder nanti gitu nya. Astina ada teh. Bim. Hebat. Memang hebat Bim maneh oge. Memang hebat. Tapi keur kaula moal pati-pati sanggup dijadikeun senopati Inggalaga jara sabda. Bima. Pemain beulian teh ieu mah. Tega. Pati tega. Penas dikersayang tomampara. Iya inggih. Ieu Bima dicabak ku ieu senopati Astina jara sabda. Ngadak-ngadak salirana panas tutung lami-lami. Malahan jadi arca ieu Bima Pandawa kadua. Kawas nih. Kawas arca tutung. Hidup jara sabda. Hidup jara sabda hidup. Jara sabda hidup. Hidup jara sabda hidup. Anak Prabu tingali tadorifikasian teh tutung. Siapa mana bro? Tutung. Siapa tutung? Wayahna para Kurawa meuli semen. Neangan batu jieun arsa tangtungkeun di alun-alun temok. Hege. Gusur, bangga. Sokosor, lantungkeun. Silakan tingali ku rakyat Astina. Jeung digusur dipanggul jelema kieu mah. Tingalikeun Citra Yuda, tingalikeun. Kade bisi kada Panggul atuh. Nah, Citra Yuda mah pedas. Baheula ge manggu. Sok. Tingalikeun hampang kieu. Mana
Wih, geuning. Duh, Wah, baheula mobil outlet mah. tong bodor atuh. Keur dinas. Sugana anu seuri. Sok, kumaha bedas. Persanten percaya Ditaikeun deui gaji teh mah. opatan deui. Kumaha? Opatan deui. Yudhistira, Arjuna, Nakula, Sadewa. Nemereng saya. Tamah deui saha Gatot Kaca, Abimanyu. Eta we beunang eta we geus moal aya penyakit. Moal aya panyakiteun deui moal. Hiji deui mah Semar di Di mana ini? Nya eta di Nagara Wirata. Sae mangga. Bilih priyogi para Kurawa pikeun ngabantoskeun oge pituduh jalan. Moal mawa nu barareye. Kabeh urang Kurawa mah ngan ukur kalaka huntu. kapake ku salira mah. Uras genggerong tah kaula boga balad, Boga pasukan. boga pasukan. Ya upami kitu mah mangga. Dek nyampurane barat balad siluman di jalan. Mangga nuhun. Dek ngonang uka-uka. Mangga bade uka-uka, bade aki-aki, Gentayangan. bade naon-naon oge mangga. Wilujeng. Saurkeun ka Gusti Prabu sing persanten. Opat jelema dewe. Genep. Si Gatot Kaca, si Abimanyu. Genep. 7. Saha Kresna. 8. Saha Semar. Salapannya. 8. Saha Cepot. 10 kasih Dawala. Kamala pameng. Pameng si Gareng. Ya teu naon. Pan geus eueuh sih. Haji Doglet we. Urang Jatiwangi. Paji silik mah ulah. Tewak paehan, entong di paehan tama. Naon penta kenteng. Apa tak kenteng. Wah, urang Wirata sampurasun kauladek menta anu ngaran Arjuna Yudhistira Nakula Sadewa. Sampurasun. Oh, Duh. Lakunin jami utama Oka patokan agama Isi kabandara Kaya tung terlambang Manusia Tambah awang kau bisa Tangtot saya karina Dalurat teh. Dalungat lomo. Dalurat. Tiga parene tipe malam teman waktu sore Hirup kecil koi Karena jalanan usahe Ayo ramati Sarai kembaran Tulamang ayo wala dia wala tam-tama. Henge. Hege. Ulah. Sing karurunyung teh mah uka-uka teh. Naon awak ke Suraseri lurat Menang proyek menang proyek naon jadi pembunuh bayaran. lumayan gede teh mah Dek ngalan nyawa anu ngaran Arjaun. Arjuna meureun
kan teu proyek. Yudhistihul Yudhistira. da ai Brata Senok mah geus paeh Bratasena mah parantos kudunungan salira kula. kantuna kuring Nakula menurutkan teh. jeung sadedeh Sadewa. hihi jeung Gatot Subroto Gatot Subroto Gatot Kaca jeung Abdi Gelo Abimanyu. Abimanyu maksudnya ayi Abimanyu. jeung Semprot Semar maksudnya Batara Kremes. jeung Astra Jingjing Astra Jingga maksudnya ayi Sahadeui. Tah. jeung Dawelu aing mah ngomong teh bet ieu wae atuh Atuh letah teh bet kacida teuing. Dawelu Salah wae lah tah teh. Neueul bejaan atunya bener teh. Sing sahadeui nu. padahal Dawala Mun urang mah kanu teu inget heuk bejaan nya mun urang mah. oge Batakor Kresna Batagor Batara Kresna. Batagor. tah eta Batara Kremes Batara Kresna. Kremes aing mah padahal nu leresna mah Kresna Oh, eta perilaku teu apa? Salira ge dina koran. Ongko salah ongko dibenerkeun. wilujeng tepang we ka pamirsa TPI TPI Warga TPI sadaya ya. warga TPI tongton tiap malam minggu wayang golek penggemar TPI Indonesia. sa Indonesia nepangan nu di mana-mana betul. Orang Arca Manik mau komo tah duh. nya Ya wah di mana-mana itu. wilujeng nongton kalayan sing paranyang Yosua Alageung milik Amin. Urang Amin. sada. Urang jono. Wah, urang jono kena rongton. anu di dalangan ku Asep Sunan Gunung Jati padahal Asep Sumarno Asap sunu bener atuh. diwirte lo tibalik ge hunai Sok inget-inget lana nu bener atuh. puguh ieu teh nya eta gunang Asep Sunan Gunung Rugrug aduh ampun Sunandar maksudna atuh Sunanar ampun panjangna teh naon lepas Sunanar Sunaria. Sok benerkeun kayaknya. anu disinenan ku cucut Cucu. aduh ampun padahal nong-nong teh Cucu Setiawati. jeung Dedeh Era Parada duh ampun ampun Dedeh Erawati nah atuh Nah atuh lentah teh nya kacida teuing teh. jeung Neni Hayam Buruk Neni Hayati. Neni Hayati Ada pikiran benar aing mah. Ese pondok jeung eta. tukang alokna Dedi Rosikin Kasida. kabina-bina teh Kasida. padahal Dedi Roti bakar di kenangan Kuberko aduh ampun Berlin maksud teh nah atuh Nang Berlin gitu bener ge. sabab ieu kesenian wayang golek teh parantos ngajadi tradisional di negara intisari Indonesia maksud teh Eta let. Tukang gongna ge cecewok. tukang goongna cecewok ampun Cece Basuni Cece Basuni. digambangan ku Mang Osim Ari.
anak mus. Ayo Ku Xiaomi. tong seueur teuing heureuy ai. Kan bae. Nya Serangan ku Superman. ulah seueur teuing seseuketan itu geuning seseurian mah. Seserian. Alah, Aduh, eta budak, ayaku capek, budak di babawa wae atuh. aya proyek anak hayang mimilu. Bikeun ka indungna atuh. Ampun. Da indungna ka mana atuh sarui? Abah. Aduh, apa teh ngadegungkeun mah. Sia teu ngadegungkeun ka aing. Lain cempelak. Doraka. Abah. Naon? Budak kene. Ade ka mana, Bah? Udah budak kene. Apaan? Dek ngala jelema kira arjaun jeung nakula salewek. Sanewa. Iraha bah, Kayak ayeuna pandek ini. Kayak panujang hayang jek. ay maraban anak ulah ladang haram. Why? Why? Aduh, bayu. Lain wae. Doraka ceceba sarua jeung diracun anak teh. Sajang di baruang gitu. Eleh kubu. Lamun ayeuna kolot maraban anak ladang haram. Engke teh anak teh bakal jadi kulit, jadi daging, jadi sungsum, jadi balung, jadi bagal pangawasa. Engke teh wong tua gawe wiwitan, wong akeh pada keling. Wong tua gawe wiwitan, wong enom dharma lakoni. Tah eta Alus. si saha kolot anu nyieun kagorengan anak incuna garelis teh. Anak incuna bakal cilaka. Alus. Budak teh soleh. Bubon. Sing saha kolot anu nyieun kahadean, Bah. Naon? Hayang motor, Bah. Hah? Hayang motor. Ih, nah sia teh teu kabuli baju-baju acan hayang motor. Alah, aduh. Walak, Bang. Naon? Hayang motor. Kudu boga SIM heula. Kasih budak Hayang teh. motor, apa? Leuh. Babrek duit di mana? Kedai. Aduh, hayang motor, Bang. Hayang motor gilidit, Bang. Ngiridit. Alah, Bang. Aduh, kumaha ieu teh nya? Aduh, Bang. Naon sia teh? Apa tidak tadi ke ujang bebeja hayang motor? Oh, hayang modal gelo teh. Ai dedengnya siap yang ngiridit. Nyeletit, apa betul? Boro ka tidak kiri nih. Dedengnya teh tidak ngiridit, nyeletit meureun beuceuk. Ada latit. Banglus lampahipun ieu jara sabda kapercantenanana Prabu Duryodana Raja Astina anu gagah sakti mandraguna. Bima oge dugi katutung malah jadi arca di jeuna papaes di alun-alun Astina kitu kaayaanna. Tuna lampah eta katsarios I Arjuna nampi pancen ti Yudhistira. Dah, ieu ge. Ti nagara Wirata nyaeta pikeun ngabujengan ieu Bima. Kakang Semar, kulang urang reureuh heula Kang. Sae mangga. Cepot kan. Dawalah abdi urang reureuh heula jangna Juragan Bima teh cu nyiar-nyiar pikamelangeun ujang. Allah nakaman. Ieu mamalana sagala rupa pasoalan oge kudu gempungan heula cu, kudu sawala heula.
hirup teh ulah getas harupateun ari budaya urang mah dak kudu nete taraje nincak hamalan nungtik lari mapai bukti nyuk curug walungan mapai wahangan mipit amit ngalak menta landung kandungan lair aisan abeh kadituna supaya ulah melengkung bekas nyalahannya ujung kantelan wah bulan ipis lapis kanel tapel tuh malapah gedang ha segala rupi ge kedah musyawarah mun urang eling wiwitan tang tumoka malih Allah make aturan oh ya anak ayah anakku ya Allah itu engal bulan di sauran uang Marku lampah utama yatim saya budi kasar sama ngalaga mudah-mudahan tuang raka salamet di astinana mudah-mudahan dawala semua ngan palang siang Pak abdi teh ngimpi peting tadi naon ya ngimpi juragan Bima naon digebrus ka sumur liwan sumur teh nol sumur teh no sumur teh akhirnya ke taliti mate ku dua leungeun 55 bisa jadi euy sabaraha mudah-mudahannya biji 2 hiji aduh teu nyambung ceuk beja mah cenah lamun hayang nomor mah dina tongong bapak kudu dikerok bangkong lain bapak dikerok sararangke teh awak teh tuh keanginan wae buat puguh da aing teh pamidangan cincin teh kana geuri teh kabina-bina tinggi ieu nu kasidat sangkeul maleungeun belah kene ieu waduh tobat eta kalancuk eta kana mastaka jaru awas kana golodog ge ieu teh heureuy kieu teh geus tiba heula aing teh tapi sugane payu kene eta ku bisa ngejatkeunana intip mun urang mah eta intip lalempeng heula tarik cilaka ku pamola sorangan teh nah loba simut kana hulu teh jang untung disebut simut mun apaleun dengan akang mun jebron
loba sih teh mah. Ada. Genah Ai. Nanaonan ieu teh ai. Nanaonan sia teh teh. puas. Eta sak-sarekeun mah. Eta carekeun wae na hirupna. Nepi ka teu daek ngajedog sia. Sakitu renungan. Matak naon lamun ngajedog? Jedog. Kudu ngadaguan amek wae. Ngadaguan sama aing. Bah! Ngerakeun ka kolot tah. Geus amek kitu mah tingalikeun. Sok ngomong. Kabina-bina teuing sia teh. Meuli makan warah. Hirup teh. Aing teh geus syarat di bawah teh dulu. Oi. Ngesekang. Hei, lu. Punten. Mapes gayang. Kabina-bina teuing. Naon sia tuh ya? Cuk saha? Henteu. Meuli teh meunang kudu polototan. Oh. Lah si eta wah pamawana teh. Kapanggih ada bawa Ieu deui sia. sarwana. Bener. Karek geerek abdi mah. Ah! Eueuh saulueun. Wah gitu. Geus masalah. Siga teh geus ngalieu. Aduh, ampun tak kitu heureuy jeung jelema ngageblek teh. Nah, Burukan geus leret. nyingkas. Arah tinggi sekali. Abeh tenang aing kieu mah. Tenang. Eta wae. Si Akang wae besok heureuy. Kasopono kaso panang. Kaso ngaruyung kajaan. Sono monok sono manyang. Sana pate pangidan. Uma papayungan nanang. Anulah kakujan. Maharulungan nanang. Ikindiran dina balik. Sisiliran kirang sae. Kikintiran. Di pikiran. Kikintiran dina leuwih. Di pikiran asa ngimpi. Ari kapanggih juga nu heueuh.
Rene berem Kolot rene juga hidung lungu. beki hebal beki minum Cipelang Cipangayaman Ai direret juga tuh. rek mulang ka memelangan lain-lain daun-daun awi lain-lain bagja diri kasopono kaso panjang najan sono najan hemat Sugar teh tegenah jang. Aduh. Nepi ka sarwana kieu. Alah. Ke bawah ke. Hiburan ya tuh. Nah. eling ka Purwadumadi Purwani urang adadi dari bangsa nu merdeka perjuangan nu sajati Ya. Naon moal kaul? Kepret siapa ya? salaku warga negara urang teh urusan bangi jati diri Kakang Semar, iya nun. Astra Jingga, jujur. Dawala abdi. Iya iya. Lain Ini pisan pamola. loba pisan pamola hirup teh. Beki kolot teh kalah beki maceu. Beki macet. Udah kayak lekeun budak ngora deuleu. Lain beki ampuh. Lain, ya beki kolot teh hirup teh kudu beki ampuh, beki lungu, beki turutanan budak ngora, ieu mah kalah nunggu somea teh mongkeun ka kolotan teh, lain boboloneun. Cing kumaha di deweknya euy. Da dewek geus sakapung sok mikiran sorangan ai dewek. boro batur sorangan nanti lieu Dewek teh mikiran sorangan ai dewek saha gitu. Gara pikir geus lain. Aduh, dewek teh sok mikir. Aduh ampun. Dewek teh inget ka dulur-dulur anu transmigrasi, nu di Sumatera, nu di Kalimantan, nu di Sulawesi, nu di Irian, Manado, nepungan ku perantawisan TPI. TPI teh doakeun ku sararea tetep jaya. amin amin Di udara gitu sugane atuh bapak getuk kahibur wilujeng midangetaken ya nu aya di Tegal di mana-mana nyangakeun ya cing bala leunghar urang-urang Sunda Amin, nu aya di Aceh akangna. urang Jawa mah da geus bala leunghar dari urang Sunda nya urang Batak pokona mah bala leunghar kabeh lah nya urang Cipinang ai geus beunghar mah urang mana-mana tuluy urang ulin ieu Kakang Bima teh kinten-kintena bakal salamet ayana di Astina Kakang Semar mudah-mudahan cing persanten kanu kagungan yen pangeran moal bade dolim ka makhlukna kalayan silaka sareng salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanana ratu tara ngahukum pamarentah tara nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakimna diri mulak hade buah hade mulak goreng buah goreng geuning eta
gitu dadahannya itu salamet lah iya nuhun Kang yakin salamet mudah-mudahan ulah kaget satria unggawa saha anu ti mana unggawa jakung gede ki euy Wah. ngaran kaula Jara Sabda siapa Jara manyata sangkilang deket teka denge udah kadenge kau yang Jara Sabda Atuh. nah tuh nanyakan iya bisa anu can ngadengeun Jara Sabda ya di mana kaula di negara Astina di negara Astina ya salaku naon di Astina kaula salaku senopati geus diistrenan ku Raja Astina kaula salaku senopati negara Astina upami negara Astina aya banjang pakewu kaula Jara Sabda anu bakal nyarebanana waduh jelema anyar Wah, jelema boga. atawa jelema sewaan sajen ngaran kaula ya Arjuna sa Arjuna iya naon eta milih langkung teuing ulah seueur teuing seuri teh agehan batur kepret sia boing ganggu kadimatan batur ditakis ku abdi aya teh nu gelo naon kawas nu teu jejeg punyuk sia ngaran teh Arjuna Arjuna adina Bima leres aya tak ieu pawongan kaula ngaranna Semar Semar Bandar Nangka keur budak nama Arif teh aneh nyoy mung tos rada gede kosid hari ieu saya abdi Primus saha Primus Primus sakereut hari itu di tukang abdi iya Sophia Lacuba waduh atau Sophia Lacuba nepi ka orang ngonyol gitu. Sophia Lacuba go punten cabok sia we punten Arjuna ngaran salah upami laras salira ti Astina kaula teh bade naroskeun naon nah aya pun lanceuk ka itu anu kakasih Bima lanceuk anjeun anu ngaran Bima sampun masing pati nebak kaning perlaya kuleungeun kaula ha ayeuna geus jadi arca ngarti urang ngajar penggawa ieu nu diarah wae bener anjeun geus mateni Kakang Bima teu salah sok sing harepan Arjuna wah cilaka ribut yeuh urang pada oko begalan pati jeung anu ngaran Arjuna sajajarkeun nasib kaula jeung lanceuk kaula lamun nya teh mah tega lara tega pati tega tilu lega coba maju sia Untung. Erek budak gitu. kurang ajar ayo dawala silakan dileja Laras wah. geus rupa-rupa kajadian ayana Subuh. Ayo bantu. Lawan.
maju. Woi, jangan. Udang siap. Waduh. Kemana, Biu? Kegagalan tangan itu bisa mah. Sahaja. Ontong kabongohan. Kemana, Biu? Bakal lah ini mah. Kurang ajar. Satu atau kain. Jempe itu beja. Wah. Siapa? Culi. Lain buah garelo aja maksudnya. Teuing atuh. Toba. Hei, wala dia balat. Ulah. Tenang ludang hantarna malaman. Dari sawah turun ke kali, dari mata turun ke hati, dari mata turun ke hati. My friend and my brother, everybody come here. Hey Arjuna, I hear you. Kumpul. Gak ada teh Arjunanya. Arjuna, wah, kakakmu udah mati di kota Astina. Yang namanya Bisul, Bima ta eta. Sekarang giliran jadi kamu. Sekarang giliranmu Arjuna, saya harus bunuh. Sabaraha mana dibayar? Wah banyak tidak kayak itu. Coba hayang nyaw kau. Udang Jun. Wah. Lesotkeun buta modar siap. Lesot. Lesotkeun kurang ajar. Weh. Ayo siap. Oh. Ayo geus dialungkeun Bapak si modarnya. Pasti. Gerak-gerak motor remek. Bener, bubur. Ayo maju. Kunaon, kunaon. Ojak, juragan pangaulan dialungkeun Bapak. Pilarian. Udah, lu. Pilarian. Mama. Hutang pati bayar pati, hutang wirang bayar wirang.
ladenan bangsat muasal bakal bisa mutuskan jiwa raga nira ke Jawa Pusat. Awas ya. Alah, di mana pirag-rageuna? Pilarian kadinya atuh kakali angke. Alah, cos. Mun urang malurat leret ai lempang teh. Agan? Untung Allah, Gusti. Nuhun gan salamet, salamet. Bagja teuing. Nuhun atuh salamet mah kan. Waduh, Yoyo Satria. Ngaragrakeun di mana teh? Ngaragrakeun maneh cerita ka jeruk. Maneh gening ti bebeut sarua dialungkeun. Abdi teh naek ka luhur bade nembak ti luhur pek ti bebeut. Dibelaan ka bebeutkeun maneh mah. Hayang jiga. Nya. Gening mawa nu kitu sumuhun lah. Halus. Ieu teh tiasa diangge tarompet, Bisa oge pake tiasa diangge pangese terbab. maaf kabula kabale teh mah. Cing ngadengekeun tarompetna geura. Bisa kabula kabale teh yo. Lagu naon kan? Soke kumaha maneh. Makan we. Aduh, bisa Geunaheun cepot. Nuhun. turun ka yo. Ya kan, saya. Tong dituluykeun ka. Alus pisan ngan ulah dituluykeun. Margi bilih ka ituna Matak seulangan. matak seulangan sepi. Ngarbab tiasa. Aduh, cek pecakan. Bener, geura dangukeun bagas. Pecakan ya. Surupkeun heula. Surupkeun kopinya. Ya. Awatna bisi kenor. Lagu naon kan? Lagu naon atuh kumaha maneh genul. Genul kreasi. Lain genul kaula ge tara ngadenge da lain genul-genul. Jadi pinter agan mah begitu mah. Ada gunungan apa? Ulah kayang melipis pot napis pot ngemplang caina ulah hayang dakasi cepot si cepot ngacai celing Hiling jadi. Lah. Si
cicing atuh gara ragu we ka aing teh. Bagikeun rokok we gitu. Aing teh hirup teh loba gagal bari ganggu ku sia teh. Moal ae mah pek. Cing. Doakeun ayeuna mah. Cicing, tong cara rek cok. Alah. Tong diganggu we sok gararaga. Alah, tong digararang gue sok gararaga geuning ah. Emak we. Sapira sia. Udang. Tapi ka pondok umur. Teu sapiki. Teu sapira. Sapira. Waduh, hebat kitu teh makan euy. Teh makan dewek hebatnya. Percaya Kakak. Baru kana. La ilaha. Gat. Now, teh makan abdi hebat. Tingali panah nan usaha. Nu abdi nya tingali heula. Panu maneh mah jabri. Beda. Panah akam jeung Datos dikurun. dulu kan malucir. Cabut coba lamun bener-bener nu maneh. Oh. Tuh, mah bisa pada lulungan maleur. Da lucir lulungan mah. Oh. Jangan ada kemet. Oh, dieu. Air langan. Panah langan. Salawak. Salawak. Halo. Ya panah nanya nu gablegna kageuleun geus ya. Nada marah, nada mati. Dulu itu batu-batu air halang. Olah. Olah. Baraya saya sapat. Paragat nyawanya. Alah. Kagak ada nyawaan. Walah. Parah. Ah. Ngalayang nyawana ke awang-awang. Kasawarga apa ka neraka?
Saya kagak apa gagal baraya. Alah. Oh, wah. Ayang ke bawah ke Jakarta. Nyawanya ayang ke bawah ke Jakarta. Allah. Ah, makan ke sana. Ulu. Dulur tumpur. Gugur. Pupus gugur. Uluh muruk kusunu. Bubur. Subuh bukul sum. Tuturubun murusuku gunung cupu. Kurunyung guyur. ngubur dulur Uluh. Pupus. Dulur pupus mah. Alah. Mahapot. Sadayana gempar sieun. Kumaha bieu naon cenah sepupu naon. Eta nu nyaritana hungkul ulu cucu murukusunu. Abang buta rupa-rupa. Untung mah bulutuh kalebak. Luar biasa. lain-lain daun di saberen kita barang lain-lain bagda diri bagda dengan dibakaran malah saga palintangan babalean pangalus sana janjikan tunara kasayan muamuka masih bikin panyata pilari hidup pangeran sangkana pinangi kabar yang kawaluyan kamu yang kawalunya Ngajar ke jiwa wakil ini. Aduh, jiwa sadayana Gusti. Jadi para naik. Oh, berani Gusti. Aduh, udah kumaha aja abdi. Diuk. Sili omean jang batur nu salah bere pitutur pinangki waspada ngatur di palar hanteu tak kabur Gusti sadaya-daya kula. Naon? Puncenna jadi kakawinan di puyuh. Baiklah, naon ni. Kan bae batu. Sumuhun bulan Gusti. Aduh, ampun dulu abdi bulan Gusti menipa bala taklir pinang hurang malulu. Bubar katawuran Gusti hebat Arjuna dina mentangkeun panahna. Aduh daya nu mislek. Hebat lempeng pisan kana tikoro dulu abdi. Anu dina waktu sayeuna para malum kasuruh ningali nu di pabrik hapunten anu ditenda sadayana para mati di badan juri perlayan beda dalaga guru beda tempur ku kituna sadaya hapunten dina sagalur pihak kalepatan ageng sementara lain ku kituna jisi abdi sadayana dina waktu sayeuna sia perkawis dua perkawis tilu perkawis geus sia goblok benes ya atuh ku kituna sadaya daya
lain mendewa komapen. Ajar Arjuna maju sia. Ayo lawan satu mati. Dek pipiluan sia. Ya nya itu pawongan dek teh. Ngaran-ngaran jelema ngabdi mah dalam meh dunungan teh meureun dewek heula. Tanggung jawab Segala rupa. lain seuri. Woi. Udah sia. Iya, modar sia. Uluh. Dawala. Tulung. Wati. Modar sia. Tulung. Oh sia. Ayangnya we aing geuleuh. Maju. Biar Tolong. Sapraptane puni Raden Gatot Kaca. Mulih ti Pringgandani ningali di handap aya nu kokoleaban. Nyerorot ti awak. Ayo lawan mulai ringrang kejuang. Wah, aya naon? Satu marah satu makin sama marah pada layu lawan. Alah, rag-rag ini nyangsang ni tangga sukun. katogen Raden. Alah, ya Bang Bara. Tobatkan. Ya ditulungannya nyebut Bang Barasya. Dan Kasih datang ka dunungan. Tolong. Gusti, geuningan juragan anu malah. aya kejadian naon maneh? Heh? La ilaha illallah. Mana wite? Nuhun agadah. Tobat. Si horeng geuningan dasar kudu pajak umur mun abdi. Di mana we gini atuh. Nuhun agad. Kejadian naon? Kan nguningakeun tuang Rama kulan ka Astina nyalira. Sa Tuang Rama. Juragan Bima. Kangjeng Rama ka Astina. Ka Astina nyalira. Tuang Rama ka Astina nyalira disusul ku tuang Rama paman. Disusul deui ku abdi tuang pawongan. Disusul deui ku abdi tacan neda. Kayak bareng Barang kayak di warteg. kayak gitu. Nah atuh di jalan agan Iya. penak sareng urang Astina anyar jalmina teh ngaranna teh Jara Sabda. Jara Sabda. Sumuhun beureum beungeutna teh. Wah, borom. Rata-rata dan beureum beungeut mah gede amak. Gede amat jeung pika. Jeung goreng patut. Jahat deui ongko. Calonos ongko. Gemul ongko. Tuh. Kalapa biji teh cungap. Henteu teu beukeun kalapa mah kecang. Jeung anu beureum beungeut mah rata-rata. Naon? Ceulina ngucur. Susut. Tapi nasi susut teh anger bau.
tadi gitu pulan sarang balad-balad untung saya balad di tema gunungan ayeuna nasib gunungan itu sarang tuang rama teh maot tuang rama di astina tak kueta jelema di mana ini jelema paling itu sabar dewek mah pangsabarna hirup kumaha teh cicingeh kalau jadi adi lamun kitu carana ini eta mun urang mah batur dunungan geus init mun urang mah init buru-buru nah cari silai kabina-bina teuing aduh goblok kumamun silakan kumamun akan buaya gedeg muara akang kayaknya Paman sembah kapihatur nuhun Gatot Kaca aduh lamun eueuh nu jadi anak Mang Cilaka nuhun kasep sadaya-daya saurna Kangjeng Rama ka Astina tapi di Astina teh sampun masing pati tobat menang bejati saha Gatot Kaca di asta Jinggadawala si Cepot Dawala salamet nuhun kasep tewak itu jurigna permios untung wah urat teh aduh ninggara rayu dunungan tuh aya nu jadi anak Gatot Kaca syukur kasep mun eueuh anjeun Mang Cilaka moal teu remek atuh bisa sampaikan lu paledog bae kabina-bina Jangan marah lupa naon ieu teh nyiksa kuring sia ge sarua pawongan anak kurajar pogo-pogo mun teu boga dosa utang pati perpati utang ya aki-aki mun urang melawan mun urang mah urang agan nuhun sawang suna mah lawan tiasa gelut diajar wah eta urang pindah dah awak kelurat teret nuhun agan aduh eta bakal upami teu aya agan lapur wate aduh kan kajenteng kolot neraka teh salgunan iya nun ai di tenggelan teh lawan Semar Bandar Nangka kolot teh tiasa gelut diajar Semar dawa anu bisa teh jero beuteung sabab naon bu di dunia ieu teh mabuk kadenge teu kadenge teraskeun Cep mabuk tah kitu Kakang Semar nah kira wa jangan begitu pika-pika geuleuheun gitu nah kolot geus wadi ampun tujuan teu begang wa pemikiran budak itu gan moal kiat agan moal tinggal moal kiat wah hebat wah kudu kumaha sawios ku uwa we urang lawan
tuman ari kaula agan masana ke tuang rama kastina enga urang lanongan di dieu teu acan dugi ka waktosna naon ba tuang rama ngama simpati sabab ieu kajahatan kabiadaban moal eureun upami juragan Bima ayeuna ngama simpati teras teu ditulungan dina hartos ieu bakal buntu laku. Wah, enggak sana kastina sanajan tos jadi layon. Amit gua, nuhun. Habis. Tapi nabi teuing sia. Lompat ka mana? Jeung aing sia. Pak, ulah Pak. Ulah Pak. Lah nekat bisa pada umur ah. Ulah nekat pondok umur na teteh cicing-jang ulah haling jang gede ku abdi ulah Kakang Semar kulan ulah Kang asawios agan sawios rang siang lamun kitu carana badrana ya sok kurang patut tunggalan jeung kaula bener tega ya tega deuleu pati tega saha silih ngaran teh sabenerna jara sabda iya sok bisi rek mesakan mata naga dewek aki-aki deuleu asaku kabina-bina teuing sia ya denge ku sia saluhur-luhurna jalma nu giruk mah burung amruk deuleu ku lakuna sagagah-gagahna jalma nu murka mah burung cilaka deuleu ku ahlakna ha sikan sok kurang ajar hayangnya howe aing mah deuleu geus kolot tutur kene aing aya eta nah sia teu ngalawan daca nyeri dewek mah nyeri-nyeri teuing tah geus sabab sagala rupa ge kudu liwat nista maja utama benar wah ada kitu ya karek nista balik can ngaliwatan maja terus ka talaga aya ku beres ai kolot aduh cepot kumaha eta kalakuan bapa maneh digebugan teu ngalawan kalah cicing emple ngabodor pangintenagan oh jadi kaula kudu seuri tapi sakana hanya ho nya eta kalakuan Semar nepi ka kitu-kitu aduh ampun ilmu naon teu pake ngabanting deh ya meuni daya karaosna ajian kaula eta nu disebut kilat bajra ya sok dul pamilis ajian naon dul pamilis juga dulu sumang untuk kemana karep sia serius ya ing urang make teungeut ti kajauhan sak kilat bajra udang wa udang dul pamilis kilat bajra dul pamilis
gitu bapak kita Ya. hidup babe Tengah tika deket. hidup babe Wah, hidup. aya gitu bapak urang Aya kalewitan Bapak. luar biasa euy ayeuna urang pertikeun supaya batur sarieun Sarieun, yang benar akan keturunan Semar. dewek Semar make ajian dul sumang dul pamilih ayo silaing kilat bajra silaing kadewek teh siat kilat bajra tah saya curalit Kemal deui ku Haji Abdullah. dewek ka silaing dul pamilih tah silaing macing leuwih ti kitu gegara pakanana ayeuna heudak kudu puguh masalahna atuh masalahna mah silaing kadupak ngambek Pak we atawa kadajak inum suku. kuring kadupak diambek itu cing jiga teh abe batur sarieun naon teh duduk pak euy cing sopan silaing ngadupak dewek leumpang teh kapan lega jalan teh Oh, jangan nu ngajakeun. naon teh Jangan gara-gara. naon teh kadupak heeh atuh napi kadupak sakitu hampura we tuh euy nya aya hampura mah teu naon atuh moal cios panginten oh kudu dituluskeun la ilaha illallah teu bisa dibawa acting sia mah palingan sutradara ngambek sia Bisa dibawa jadi mana? supaya pasea we kumacarana heuh anu bieu we tuluykeun heuh moal aing mah ngahampura ulah kitu jelema mejang ulah kitu jang sieun teh geus gede teu ngeunah aing wani sia gelut jeung aing oh jadi sieun teh ngajak gelut Alamat, lain antepeun tuh. lain antepeun atuh gede atuh ka wani teh tah aing boga ajian kulat lain kulat kilat bajra nah musuh nyahoon kan ajian kuring oh bade ngake ajian naon aji teh kilat bajra sok saya dul pemilih kilat bajra ya dah silaing mah leuwih ti kitu Leuwih sebab yo. kilat bajra sakali ewang kilat bajra sakali ewang yi kilat bajra dul pemilih dul pemilih Ya. kuring tengah goler la ilaha illallah Benar kita malamat loh. balikan deui atuh Kaburo beak pakaian hiji mah. Pakai lalendungan. Yi saya pisan tangerakeun aing teh dul pemilih Kangjeng Rama ampun pot Gatot Kaca paman tinggali Kangjeng Rama Wah, ya aduh Kakang Bima teu sangka atuh tah ieu mamalana teu kersa gempungan heula teh Gatot Kaca sadaya-daya ampun paman sepot da sing calukan bapa maneh pot tulungan heula ieu kaula percaya ka bapa maneh kaulat buru-buru bapa maneh akan Ayo kau selamatkan lah negarakan Bawang turungan Semar lir muning rarakitan kuda papasangan iya nggih. sarua pada saktina sok aya leuwih jang hebat badranaya woi peakeun rasakeun ieu ajian Saptarnyusya Tuh, coba
pena stiker sayang tumampara ya inggih ieu cara sabda dijamak lengitan pelih hilang tanpa karena cangelek jadi lurah togok tejo mantri kurang ajar murukan teh mo acara jual ke urang makan mo tukang leletak teh ieu gini udang sia sukan lain urang ngomong ampun Kakang Semar ampun asa kabina-bina teuing sia teh naon sabab sisim abdi teh saleresna mah hoyong ngejat ti nagara Astina ha hoyong ngejat ti nagara Astina jadi carana teh hese jadi carana teh kieu jisim abdi teh bade ngalaporkeun ka Kakang Semar laporan naon yen para Kurawa teh moal mikeun negara Astina negara Amarta moal yo jadi tetep ieu teh kedah ngalangkungan heula revolusi kedah ngalangkungan heula Bratayuda perang heula tentu kaiji loba ting jelema di Astina teh kaduana waduh perang beraya yo sakedik demi sakedik pangurangan jelema kitu munggu Allah sabab kaiji manusia di dunia teh dua alternatif kan hiji tukang pelestari dunia dua nyata perusak dunia leuwih ti makhluk amfibi matak makhluk amfibi diharamkeun oge hirup di darat jeung di cai ai jelema mah gaple hayu main togel hayu salat hayu jadi segala dikuroyo jeung manusia rakus iya jadi perusak dunia teh jalma-jalma nu kalalupur yo jadi tetap negara Amarta teh kedah ngaliwatan heula Bratayuda yo ento bisa tetap kedah bisa dicegah deui ento bisa dicegah deui yo geura siap-siap Pandawa bakal terjadi numawi dina resan dieu kade cing hati-hati lamun dek lalajo ulah tengah tuing kitu yo lamun dek milu ka pihak bener kade kudu bisa milih-milih rabi mindah-mindah rasa bising kena kumaha ya bisi melengkung bekas nyalaan cing asak-asak ngejo bisi tutung tamagana cing asak-asaknya ngejo bisi keduung jegana gitu yo tangke bakal biji satria pininggit etan bakal ngamankeun daerah budak angon ieu negara mau bisa rengse upama tanpa ku budak angon ngancikna di bibirit leuwih urang kampung Bawi Lisung jauh ka bedug anggang kadulang imahna pantona batu satangtung dihatupan ku hanulum ditihangan ku hanjuang eta anu bakal bisa nyampurnakeun negara bangsa itu Kakang Semar jelema teh samping kadut celana kadut tak itu mata ulah gede kadut bu silakan kulit waru angan daru sinegul waras itu bakal jati-jati itu bakal waras ulia ber numawi agan kade atuh agan ulah getah sarupa teh nu bet nuhun Kang salamet amat salamet aing salah aing teh tetep beureun kudu ngayakeun duta utusan Kresna wayahna kudu jadi duta ti Wirata